lain kos didinya teu kabita anjir cara batur saentagan mah geus gonta-ganti HP, geus gonta-ganti motor, geus aya nu bogaeun mobil atuh didinya atuh minimal gonta-ganti beugeut atunya guys nya. Urang Berat urang mah jamanna santai tah, relax kosim gitu loh. Tara panasan urang mah berat, cukup we urang mah gonta-ganti doa, teu hayang gonta-ganti nanaon. calon ustad mah Tapi berat kosim ge nya minta doa cik geura ka didinya anu doana gancang dikobul tereh dilaksanakeun anaknya. Dulu ini pokoknya mah sakali ngadoa langsung diijabah. Urang geus beakeun doa stok nang seret menipis aya doa nu alusnya nu gancang dikobul mah nyaeta doa dahar jeung doa sare. Sok didinya lamun misalkan geus ngadoa dahar pasti dahar, terus lamun misalkan geus ngadoa sare pasti sare kan. Tapi jero oge anjir jadinya ilmu namun Aing gitu loh pesantren gitu tamat